Mangga Wilujeng Nyakseni. Poe iya Kimadenda Silihono jeung Ki Bajang Sangga pada sobatna isukan teu nyaho jeung sabari silih tumbakna jeung moal eureun sameh pelaya. Ieu aming kula wajah ieu dada kula daging nyaumana nu heula tobros tapi buat aming nu tobros boda ada nu tobros karena bela ka negara ditapel wates geus harengheng babaturan urang lolobana geus indit ka pangperangan kula ngamoga-moga bisa tereh-tereh diinditkeun ka pangperangan sangkan hate teu gegetun perang ayeuna pisan teu iraha perang lembur baris rusuh nagara acak-acakan naon anu diparebutkeun teu piak kudu perang parebut harta banda atawa parebut pabahaman harta banda disiar teu kudu ku perang malah perang baris ngamusnahkeun harta banda papahaman ditangtukeun teu kudu ku perang lantaran pangheulana jadi korban perang nyaeta papahaman. Nah andika kataterusan Denda lain wancina urang mikir kitu perang yang geus campuh urang kudu perang kudu urang perang ongan di perangan perang kamu ngejak tapi musuh leuwih kuat di batan urang jumlahna leuwih rea nah urang bari sanggup ngayonanana ayah hutang di pakuan lalaki lotik muri lain kitu laki pakuan mah loba atau sautik musuh untuk atau untuk tapi demi negara bali rabi agang pati itu nama tapi naharan di kancan ngadenge
Jenengan yang santang Arya Cakrabuana. Pira kucan aya nu ngadenge ka macan Pajajaran. He Denda. Naku naon kitu? Ku ngadenge jenenganana oge. Musuh baris Kimir. Oh mun geus jongo. Muga-muga Prabu Anom geus sumping. Tangtu urang jadi tabah regreg pageuh. Nah darinya sanangi beja. Beja naon teh? Prabu Anom geus sumping ti sabrangna. Sumping Bagja musuh baris katauran. Rahayu, rahayu. Sabalikna dulur-dulur. Sabalikna kumaha Denda? Cik sing bogoh nyarita teh. Bener. Prabu Anom parantos sumping. Tapi kumaha Denda? nya Prabu Anom parantos sumping. Tapi bejana anjeunna sumpingnya anak balad. Ari kitu kumaha? Tangtu bae meureun. Balad ladang paperangan. Patalukan buruh pupuh. Balad anu merangan Pajajaran. Hah? Ulah gagabahan di nyarita teh Denda. Cabut teuy omongan Andika atawa kula nyabut ieu. Sakali deui Andika nyarita. Nya kitu. Tapi kitu ge beja. Nya bener, nyontoh. Urang ulah guguan. Nu kitu mah panggawe musuh keur nyentarkeun hate bikang. Ari ka mana Lengser? Kerusuhan. Kami keur gawe. Aya beja penting. Loba. Menang, kuring sarere ngadenge bubukana. Angke ge diembarkeun. Ari ieu keur naon gawe ngarariung ki Denda. Nya eta tah, aya carita anu teu ngeunah kadengena. Carita naon teh Ningga? Ieu, Ki Denda gagabah nyarita. Carita naon teh kitu Andika teh Denda? Eta ulah teh nyaritakeun dedengean. Ngan paur pagah sadenge-dengena. Ayeuna kaula arek ngeda bejan nya ti Andika. Beja naon teh? Beja pagar Prabu Anom rawuh. Prabu Anom rawuh. Enya Balad pikeun ngabela nagara. balad pikeun ngabela nagara. Enya Nagara Pajajaran, nagara urang. Nagara Pajajaran. Nagara urang. Lain. Kumaha Lengser? Kumaha? Prabu Anom yang santang Arya Cakrabuana geus mulang tas ngalalana di tanah sabrang. Apan baheula mia ninggalkeun Pajajaran arek nyiar batur gelut. Jadi dieu mah geus taya layan. Ayeuna geus mulang deui. Anjeunna geus mulang deui. Tapi anjeunna sumpingna teu torojokan ka karaton. Ngan saukur ngintun tetesan. Naon teh eusina Lengser? Naon teh? Eusina mah Prabu Anom ngahaturan Prabu Sepuh ngagem agama anyar. Hah? Kumaha si eta serat teh Mamang Lengser? Kieu unggalna eusi serat ti Kanjeng Prabu Anom Kian Santang teh.
sadaya. Yen tayak deui Pangeran Anging Allah Sang Prabu sumangga urang salametkeun nagara Pajajaran ku jalan Sang Prabu lebet Islam. Jalaran rahayat Pajajaran parantos seueur anu ngagem ieu agama. Sumangga urang jayakeun kerajaan Pajajaran hukumara Islam, Pajajaran Islam. Saupami teker satumut kana ieu piunjuk kean santang nu nyaah kalemah caina nu hayang Pajajaran dicaya waluya ku jajatan Islam haris ngajalankeun sagala pasejaanana. Kumaha Sang Prabu balang nu peta serat? Anjeunna mindel bae. Lami teu sasauran. Nu dipikahayang ku putra kami teu bisa disalahkeun. Angker sadirieun kami mah geus kumagok. Dakar kami mah sarua-rua keneh. Kitu saur Sang Prabu. Kumaha putusanana atuh Hengser? Putusana mah kepeng-kepeng Arandika. Haris jadi talengan gobangna prajurit Kean Santang. Lengser! Wadyabala, Salahuddin, kumaha kaayaan Wadyabala? Ya Panglima Bisadaya, Wadia Balat parantos sayaga ngantos kasauran bae. Mangga anjeun geura angkat ka pangperangan. Abdi sadaya baris nyerangan. Iraha bae di mana bae. Para Wadyabala, regapkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Al-ayat. Kalayan asma Allah nu maha welas, nu maha asih. Pek gerak perang dina jalan Allah ngalawan anu merangan Karandika. Jeung poma ulah ngarempak wates. Satemena Allah henteu mika asih kajalma anu ngarempak wates. Para Wadyabala, perang. Tapi inget ulah ngarempak wates. Ulah ngarempak wates. Andika perang ulah mengpang tina jalan Allah. Andika perang ngan keur nangtungkeun kalimah anjeunna. Lain keur nyieun kabinasaan. Mangka ingat kekuatan ayati Allah. Mangka urang kudu perang kalayan sumerah ka Allah, nedah kariduan Allah. Jeung teu nyerah ka saha-saha bae oge iwal ti ka Allah. Masing sieun ku Allah, sieun ku Allah. Sangkan Arandika jardi singa. Singana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ayo suara. Ayo. Pungpu. Gore, Pungpu. Juragan. Adio. Reka mendi, ha? Rek perang. Bersaha Andika perang. Ker agama Allah. Andika di Pungpu. Kau lagi rek perang. Bersaha. Ker agama Allah. Nah, Andika geus poho kana janji pasini jeung kami. Nah, Andika babari teuing ka bengbat omongan batur. Tapi ka poho kana tujuan asa. Dengekeun. Andika perang lain keur agama Allah. Tapi keur urang. Keur Andika, Guri, Pungpu, keur Andika. Keur pamajikan Andika jeung keur anak-anak Andika. Kulantaran kitu Andika ulah poho kana janji urang teh. Kuring sieun ku Allah jayan teh. Kuring sieun. Sieun ku Allah. Hah? Juragan. Juragan. Ingat, lamun yen Andika teu ngajalankeun janji, ieu gobang moal pohoeun ka mana kudu nigas. Pek bae pilih ku Arandika. Mending sulaya kana janji sarta ku kami bakal ditigas. Atawa mending ngajalankeun janji sarta Andika bari 1000 ku kauntungan. Pikir ku jajan anu hade, da lain bolon. Kumaha? Nah, anggur ngabige? Naon teh pancen kudu dipigawe ku kaula teh. Cik tataan. Hampang. Terea. Saperti nu geus dibadamikeun bae. Engke, saupama balad-balad Kian Santang keur campur perang jeung balad-balad Pajajaran kadese duat Andika nyeungeut obor. Tuluy Andika ngahuru saukur anu kapanggih. Ingat, karaton kudu hancur jadi lebu. Kitu deui lembur-lembur. Teu eling anu majar perang ulah ngaruksak mah. Perang mah taya deui, ewal teh silih gempur jeung silih rusak. Ngaranna ge perang. Ieu mah ulah ngaruksak sotenan bane. Dadi henteu-henteu ge atuh musuh teh bapa sorangan. Tah, kitu papancen ka Arandika teh. Hampang, pilkadar nyundut. Naon beratna? Tapi inget, lamun teu hasil eta hulu nu di bulanan teh baris ngagulutuk misah tina awak-awak Andika. Cik ena mah. Rasakeun siapa males nyeri hati ti kami. Herat dunung ngahina. Samarukna si Jaya ante arek cicing-cicing. Tah, dulu pipi aing rek minta ganti. Lamun Pajajaran geus hancur engke. Giliran Andika dihancurkeun. Pajajaran lemah cai, nunga getihan, nunga dagingan, anu jadi gesan pamelaran. Kiwari dek diucak dengan kami, putri bungsu Pajajaran Purna
tingkatkan deui. Sarta Pajajaran baris tetep aya sapanjang ayan Purnamasari anu jadi hawu pirunan ruhak-ruhak Pajajaran. Para prajurit Pajajaran, hayu urang miang jeung kaula, urang mabak musuh kamu ara Cipinang Gade. Jurit keur Pajajaran. Jenggen bagus setra perang parereng jeung jika panganten tekimir ku keris menyingkah ku panah kaladenan musuh nu ngarempuk lir maung sajodo. Kami ayeuna kudu mantuan raja. Henteu. Andika di dieu. Bantuan Den Bagus Setra jeung Nyi Putri Purnamasari. Ulah murag bukna salambar. Ulah ngecelak getina satetes. Mun kapaksa Andika perang kudu atar. Jeung Andika kudu aya dina buntugna aleutan. Jeung di mana Andika mundur? Apakah Andika ninggalkeun kalah? Kudu di balayan ku tulang musuh. Jeung taneuh kudu keureng ku getih musuh. Sakitu pacuan rakean. Rakean? Kula rakean? Tiwas rakean. Urang kadese. Mampang musuh kereureuk. Mampang poek sakurang mungkin. Kewak kerajinkan untuk batur urang. Hidungetan. Ari Andika deuk ka mana rakean? Kau lama ulah deuk di dagoan. Dekat dago beraina perang. Ngadago hudangna musuh. Sangkan jong jeung anu ingkah. Entah buru-buru kasusul. Rakean, mending ge urang nyingkah tiluan. Sabab musuh lain layanin saurang. Bener pisan, perlaku sorangan. Kutiluan ge moal kalayanan. Tapi memeh kula ninggalkeun kalam.
musuh dek daut-daut heula supaya den bagus jeung Nyi Putri tegancang-gancang kasusul. Kumaha lamun Andika kasambut rakean? Mun kaula kasambut Nyi Putri, awak kaula ngababatang akan ajak di sampalan. Acokeun gagak nu ngaliwat. Anjeun mau ulah panjang di picatur. Gerak, jig bae arangkat, engkau ge kula nyusul. Hade rakyat, ku kaula ditungguan lebah pasir anu itu. Hayu Nyai. Kakang Bagus. Kakang Bagus. Tinggal itu kata bengkalen. Urut dayah Pajajaran. Ayeuna tambah ruhai ka tebak angin. Hari itu di kaler kulon. Urut lembur Cipakuan. Urut lembur ka Bandungan. Lembur Taman. Jeung lebah ditu. Pasir Gadong. Kabeh geus lembur. Kabeh ngangkari urut. Dih, anggur kalah kacaricing, lain kira Mariang. Ayeuna urang geus teu boga dayeuh rakyat. Dayeuh Pajajaran geus musnah. Tinggal lebu jeung ruhak. Pileleyan urang geus teu boga dayeuh. Henteu. Urang masih kena boga dayeuh. Dayeuh nu moal kaambah ku musuh. Moal runtag, moal lebur. Dayeuh anu pageuh ing dalem sanubari. Kuta-kuta geus tempat. Kapura keraton geus rentas. Susuhunan geus cepak. Sagala kari rohak. Tapi bibit-bibit batina masih kana mangajak terengrot-rengrot. Iya, ceruan kuta iga kula. Ceruan iga Putri Purnamasari. Dina dada anu setra. Jangina sumangeta prajurit nu ngetokan pati. Rakean! 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 Menggeus Andika tong perang deui. Kula mah nya aku ngorana, nya aku bangusna jeung nya aku gagana. Rakean! Pek geura mikir. Engke bisi kaduhung ngabelaan naon deui dan saya belaaneun. Ngamunyah-munyah umur. Melaan ratu, ratu dan geus mubus. Melaan nagara, nagara dan geus bedah. Melaan harta, harta dan geus musnah. Rakean, nah Andika jempe bae, nah poho deui ka kaula, kaula alkoana. Kaula teu wau alkoana. Piraku teu wau. Apan kaula bareto anu diusir ti Pajajaran. Jayaan teh ya. Andika jayaan teh ya. Hei, ingat naon pangna diusir ti Pajajaran. Bisi Andika geus poho, rengekeun ku Andika. Naon pangna Andika di tanganan ku Sang Prabu sarta diusir ti Pajajaran. Bareto di keraton Pajajaran aya jelema anu pohara dipercayana ku raja kaula. Ku raja manehna dijenengkeun purah narima semah.
Nu daratang di negara dengan jeung dijieun utusan raja. Ikan nganterkeun surat ka raja-raja di tanah Sabrang. Lila. Eta jelema teh nyulayaan kana kepercayaan raja. Yen harta raja. Jadi raja kayana pribadi. Tuluy. Ngecuk-ngecuk semah pikeun ngalawan ka Ponggawa. Jelema anu ngecuk-ngecuk semah pikeun kepentingan dirina. Kitu deui. Anu goroh kana harta negara. Kusang raja kauninga. Nyaho Andika, Jayantea. Saha ngaranna eta jelema? Tapi Raja Pajajaran, Raja Adil. Eta jelema ukur ditampiling sarta diusir, dikaluarkeun tina kalangan urang Pajajaran. Nyaho Andika, Jayantea. Saha ngaranna eta jelema? Ngaranna nyaeta Jaya Antea. Jaya Antea. Najan Andika geus burayu ke kesenengan, tapi kaula teget keneh kana sora Andika. Baheula Andika diusir sabab sulaya. Ayeuna Andika datang adon perang. Ulah datang, lain endek nangtang perang. Tapi ngajak Andika, hayu urang bilu ke agama kaula. Hayu urang asup ke agama kaula. Kaula geus boga agama sorangan. Rakean. Ulah dek nyarita nu sabenerna rakean. Rengekeun. Urang teh kudu nyaho di wayah. Kudu nyaho di datangna bentang kidang. Sangkan urang cukul panen. Ayeuna kajayaan aya di pihak Kean Santang. Matak naon lamun urang biluk meh hapekeun maneh? Matak naon? Sabab Rajan lembur tutumpuran oge dang staya gunana. Pain kitu rakyat. Mending eno urang biluk mihapekeun maneh ka nu rea. Tah, engke. Di mana lamun urang geus kuat? Matak naon lamun urang malik? Terkadang kerajaan oge bisa ragrag ku urang. Lain kitu rakyat. Oh mau lamun kulang geus meunangkeun Purnamasari. Ari agama-agama kitu ulah mah teu penting ieu ngan ukur praga bae, tapi demi tujuan urang, demi udagan urang kerajaan Pajajaran. Tewas Jayantea, tewas Andika. Ulah tadi nama nyangka gen anu ngabade gahareupeun kaula sebut nyarenan gobang teh satria anu sabobot jeung dedeganana. Adina ge sejak bibilasan. Kenapa ku kasuka kudu tandung anjing Andika. Tapi pohara salah napa nyangka kula. Sakali Andika jadi jelema anu sulaya, bet tetep bae sulaya. Mun baheula Andika sulaya ka Raja Pajajaran. Kiwari. Andika sulaya ka Kean Santang. Najan ngaran Andika geus dilandi. Baheula Jaya Antea. Ayeuna aku ana, tapi artina mah kitu-kitu keneh. Teu ingkah tina ngagundalan kaawekan. Pohara hinana, hina Andika Jaya Antea. Peralu tak etak, teuih. Menggeus, tonga bangus rakyat bisi ditega su kaula. Empet. Kaula tegimir. Kaula rakyat kalang Sunda moasieun ku paeh. Tapi kaula sangeuk kelanan jelema cara Andika. Kaula mal ngotoran ieu kujang, pikeun dianterkeun ka jaman nu ayeuna cara Andika. Juh. Rakyat. Haram jadah si rakyat. Si begu Pajajaran teu beunang ditipu ku aing. Paduli aing moal boga kudu kitu. Baladrea tujuan boga aing ayeuna ngaula ka Kean Santang. Aing ayeuna ngaula ka Kean Santang ngarah boga kakawasaan. Ku eta kakawasaan ku aing bakal dipake numpas Pajajaran mulangkeun ka nyeri. Jeung ku eta kakawasaan deui
aing arek ngalaksanakeun panyalikan ti baheula. Si Purnamasari geus moal bisa sumingkir deui. Pasti benang ku aing. Cenah ngarah urut batur. Teu nanaon satungtung tacan ka sorang mah. Aing mah ka Purnamasari teh lain ngarah pipina ungkul. Tapi ngarah warisanana. Lamun aing menangkeun Purnamasari, aing menangkeun hak kana wakuta Pajajaran. Tapi satungtung aya kean santang aing kahalangan. Ngarah aing teu kahalangan, aing kudu ngeuweuhkeun kean santang. Ngarah kean santang eueuh, aing kudu ngeuweuhkeun ka kawasanana. Ngarah ka kawasanna eueuh, aing kudu ngarebut baladna sangkan bilu ka aing. Ku aing mesti diasut. Keun ayeuna mah aing bilu kanu rea sangkan kapercayaan tamplok. Keun ayeuna mah. Tapi kapaksa dina hiji mangsa. Kaula kudu nigas beung-beung Arandika. Kami mentanya ho di dieu aya prajurit anu migawe naon-naon anu dilarang ku parentah Allah. Kami nyaho di dieu aya prajurit anu wani-wani ngahuru lembur ngaduruk imah-imah rahayat nu tetua tedosa. Kami nyaho di dieu aya prajurit anu tega nyiksa rahayat. Kami izin ku Gusti lantaran aya prajurit kami anu geus ngarempak wates, aya prajurit kami anu geus sulaya kana parentah. Allah Ta'ala ngalarang urang sangkan urang ulah ngaliwatan wates. Lata tadu kami geus amanat ke Arandika samemeh ini jurit. Lata tadu ulah nyieun karuksakan. Tapi geus bukti aya karuksakan anu teu sakuduna. Saha nu marentah? Saha nu marentah? Jawab, saha nu marentah? Kami teu marentah ngaduruk tau. Kami teu marentah ngaduruk lata tadu ulah ngaruksak. Tapi nyatana aya nu ngaduruk. Aya nu ngaduruk nepi ka daya Pajajaran lebur jadi lebu. Teu bisa dibantah. Aya nu ngaduruk. Mangka kudu tanggung jawab eta jalma kana laku lampahna di harapan balarea. Salaudin. Saha di dieu anu teu hadir? Sari anu geus sahid, Ki Gori teu kapendak maitna. Gori. Mangka kahareupeun eta mangkelo. Andika ngesianat. Jaya, aduh. Tuman, Cerah ki Jaya teh. ya Panglima. Abdi teu kiat nah nafsu. Ingal jalmi anu parantos ngarempak larangan Allah. Iya Panglima. Anu marentahkeun ngaduruk teh Jaya antea sareng kungku oge di payahan ku Jaya antea. Jaya antea. Andika geus
pangeran. Andi kamu napek, tebanan dipercaya. Kean santang. Memang kami hianat ke Arandika. Sabab Andika geus hianat ka kaula sararea. Heh, para prajurit anu sanasib jeung kaula. Urang geus ditipu. Urang geus dilejotkeun. Urang geus diparabkeun ku panglima urang. Mangka inget cenah. Naon cek panglima anjeun waktu urang rek perang? Ulah nyeun karuksakan? Naon sababna ulah nyeun karuksakan? Naon sababna? Naha umum aya perang ulah nyeun karuksakan? Naha umum? Naon sababna? Tapi kami nyaho naon sababna kami ulah nyeun karuksakan. Ulah nyaho. Andika oge nyaho. Saha nu teu nyaho? Saha? Kean santang anak ratu Pajajaran. Saha nu teu nyaho? Saha? Kean santang anakna ratu anu ngamusuh jeung urang. Saha nu teu nyaho? Kean santang anak ratu Pajajaran. Anakna, putrana, saha nu teu nyaho? Nah dikira sabongbrong Kean santang teh. Ngan urang kaburu kagelo. Arandika teh katipu. Arandika teh diparabkeun ku panglima urang. Balem manusia jalan teh. Ya panglima. Widian abi nugal janggana jalma nu parantos nya campah. Alon Salehudin, alon. Keun, bere kasempetan kula keur nyaritaan sabenerna. Kian santang anak musuh. Gera udaran coba Andika keur kekesen suku kami. Gera mantok bae ka ditu. Nyambuh panon poe. Cara ini anjeun. Magas. Kami ditigas. Salahudin. Keun antep ulah dilayanan. Para prajurit, bawa ieu mangkeluk careupkeun kami. Rang sadang. Sina indit kanu jauh. Ulah kadeuleu deui ku kami. Ya Allah, abdi sumerah ka Anjeun tina perkawis kalemahan sareng katunaan abdi nyang hareupan jalmi. Ya Allah, nu maha welas maha asih, anu nangtayungan jalmi anu lemah. Abdi sumerah ka Anjeun. Muga bebenton Anjeun ulah ditibankeun ka abdi ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
jadi buron. Lir mau nu diborohan. Nyahonya gesan ka mana ngancik. Engkang, kumaha lamun urang mulang. Urang turun deui ka urut daya ngabokong musuh ti tukangna. Meureun musuh nyangka Pajajaran teh geus bubar. Jeung nyangka moal aya deui nu wani ngalawan. Hayu Kang. Mumpung musuh lolobana ngarudag ama. Urang turun deui ka urut daya. Benar Purnamasari. Jang kieu mah mending pejah bae di pangperangannya. Lain kang sieun. Tapi naon kajadianana? Lamun dua maung asup ka jero kana pihak pemundingna aya saeb. Mending gancang urang tepung jeung batur. Sangkan Pajajaran loba deui balad keur males ka nyeri nyai. Piraku moal aya beurang atawa peuting nu bakal ngagilirkeun Pajajaran bisa lepas tina apes nyai. Purnamasari, naha barang datang ka dieu rarasaan bet asa sejen. Asa hirup di sejen wayah nyai. Rasa hate beda ketugna. Jeung dina angan kaula rarasaan aya gedeg anu ngajak nyai. Nitah kaula cicing di dieu nyorangan Purnamasari. Nyorangan. Hanta meunang aya batur. Engkang dek tapa dia gunung. Engkang menang gretes tinu agung nyai. Engkang, ulah dek gampang-gampang ngawaro gretes angen. Sabab buah-buah, sora gendatina hate tadi teh lain panuduh ti anu agung. Hante Purnamasari. Ieu mah hante salah. Panuduh tinu agung nyai. Mun nya panuduh ti anu agung. Nah kakula eueuh rasa. Apan cenah datangna bagja atawa lara anu bakal ninggang ka anu sajodoh, bakal terus aya rasa anu saling mikaboga. Apan engkang teh kula anu boga, jeung kula teh engkang anu boga. Nah dina mangsa anu sakiurit na urang kudu papisah. Purnamasari, kaulah dek tapa. Cik, engke bareng jeung rakyat susul ama Prabu. Moal. Kaulah moal indit. Kaulah gedeg tapa di dia. Kaulah dek tapa pikeun bela. Lamun kiwari Pajajaran runtak, Pajajaran bisa ngadeg deui tina silalatu anu nyelap di jeroan iga kula sarta salila aya Purnamasari. Eta silalatu Pajajaran bakal tetep hurung di jero harigu sakur mojan jeung cawene Pajajaran. Yeh, kernaon ya teh? Lain terus laju. Rakyat, kaulah mihap Nyi Putri. Bawa tepung deui jeung ama Prabu, kaulah dek tapa. Montong rakyat, montong. Kaulah gedeg tapa. Henteu hade, dek tapa parebut heula. Jeung deui. Ayeuna mah lain wayahna tapa. Anggur gawat indit deui. Sabab batur geus jarauh. Jeung musuh tangtu terus nyusul. Jeung Andika nyaho den bagus. Saha anu jadi luluk anu nyusul? Jaya Antea, Raden. Muti bare Tomi kahayang Nyi Putri.
jeung teureun-eureun. Lamun Nyi Putri can kasorang. Rakyat, Jaya ante ya. Heeh. Tapi teu kudu sieun. Urang geuwat indit deui. Aing moal indit. Sanajan awak aing bakal lebur jadi lebu. Si Jaya Antea moal dipanglumpatkeun ku aing. Aing bakal ngadagur si Jaya Antea. Jaya ante can bangsana jadi pitandingan Andika. Sabab rea balaga dan bagus. Kurang kudu disiplin. Aing moal ngingkah. Memang inya ngabelaan pamajikan teh kudu tepi kawani pae. Tapi amun Andika tarung jeung si Jaya Antea, anu baris ngabelaan Nyi Putri. Kaulah percaya ke Andika, rakyat. Namun Andika tarung jeung si Jaya Antea, kula tangtu terus koyonan jeung Jaya Antea. Tapi ka kaula oge kasambut. Mun kaula kasambut, anu baris kabelaan Nyi Putri. Lamun den bagus odek bela nu sajati, ayeuna lain wayahna tarung. Tapi kudu nyingkah bahwa Nyi Putri masih jauh. Heun, kula nu yang harapan musuh. Kaulah nu dek tarung. Bahwa Nyi Putri masih jauh. Kula nu Kaulah nu dek tarung. Waduh. Rakyat. Kuraja mitoha kaulah. Kaulah nu dijadikan rubuh perang. Nah, Andika ngabadegol ha. Kaulah lain ngabadegol kana logo. Tapi Andika tengah waro kanu bela. Kula mah jangan saukur awewe. Nyaho sahanu salah, sahanu bener. Lamun Arandika duaan kasambutku si Jaya Antea, kasahanya kula kudu ngarangkul. Kasahanya kula kudu minta bela. Bata awak kula keadalan si Jaya Antea. Adek, iya kucap ditoblaskan ke dada kula. Suara
Salahuddin, mundur. Sang Prabu Anom, moga Anjen menuntun kami, jika asing ke kami sadaya. Ampun Sang Prabu. Dariuk. Manusia ngararancang jeung boga kahayang. Allah memutuskan segala puji jeung kaunggulan aya dina dampal panangan Allah nu Maha Kawasa. Taya jalma anu leuwih punjul tinulian kajaba amal solehna. Urang sarerea anak incu Adam. Jalma anu bagja nyata jalma anu migawe kahadean. Kami baris ngangkat Arandika jadi dulur-dulur kami. Moga Allah hapunten Arandika. Allah Maha Wadiasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para satria Pajajaran, naon anu dipiharap ti kami ayeuna? Ya Sang Prabu, urukan abdi sadaya supados abdi kalebet kana golongan eta agama. Moga-moga pinangkeng martabat kamuliaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kami di papatahan. Sarila Andika. Regepkeun. Tuluy turutan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abdi nyakseni taya pangeran angin Allah.
abdi nyakseni taya pangeran angin Allah. Jeung nyakseni Nabi Muhammad utusan Allah. Jeung nyakseni Nabi Muhammad utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abdi nyakseni taya pangeran angin Allah. Abdi nyakseni taya pangeran angin Allah. Jeung nyakseni Nabi Muhammad utusan Allah. Jeung nyakseni Nabi Muhammad utusan Allah. Mangga ucapkeun sakali deui. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abdi nyakseni taya pangeran angin Allah. Jeung nyakseni Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Geus tepung deui. Geus tepung deui jalma-jalma anu leber wawanen. Geus tepung deui jeung papada dulurna. Tepung dina jajaten anu anyar. Jajaten Islam. Herundayan Pajajaran. Nya ieu jajaten Islam anu baris ngadijayakeun aranjeun. Para prajurit kami. Andika geus nambahan deui dulur. Geura bagiakeun. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika ya Rasulullah. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika ya Rasulullah. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika ya Rasulullah. Para wadya bala. Regepkeun naon-naon anu rek ditepikeun ku kami. Lantaran sahanu nyaho. Naha dina waktu-waktu liana urang bisa ditepungkeun deui atawa henteu dieu tempat. Kami teu nyaho. Naha ditepungkeun deui di dieu di telengna daya Pajajaran. Wadya bala. Kahirupan Arandika suci pikeun Arandika. Malah naon-naon anu kajadian poe ieu jeung bulan ieu suci pikeun sarerea. Tepi kamangsana urang sarerea disaur ku pangeran. Jeung mangka inget yen dipayuneun Allah taala urang baris balitungan kana naon wae anu dipigawe ku urang sewang-sewangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mitra-mitra kami sakabeh. Andika boga hak ka pamajikan Andika. On kitu deui sabalikna.
mangka perlakukan sing hade tur pinuh kuit udi asih. Kamenakan sakabehna ayeuna geus pupus. Urang Pajajaran menak Pakuan kaya limeuwihna tinulian. Pon kitu deui sabalikna. Urang sarerea anak incu Adam sarta demi Adam asalna tina taneuh. Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Bisa jadi hak milik dulur Arandika iwal Andika ridho mikeuna kukuhan riksa hak milik pribadi Arandika tina keadilan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jeung dina perkara pelayan Andika omat bere dahar seperti anu didahar ku Arandika, bere pake seperti anu dipake ku Arandika. Saupama maranehna boga kasalahan anu teu bisa dihampura Arandika, geuwat papisah bae ulah disiksa sabab maranehna ge abdi Allah sarua jeung Andika teu meunang dikasaran ditenderingan. Allahu Akbar. Kami baris nepikeun dua barang anu mahal. Satungtung Arandika madoman kadinya hirup Arandika moal kasarung moal kasasar. Anu kahiji kitab Allah, anu kadua sunnah Rasulna. Kami miharep kanu aya di dieu muga nepikeun ieu amanah kanu teu hadir ayeuna di dieu. Mugi maranehna oge ngestokeun kana ieu pepeli. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Alhamdulillah. Yang kedua kami hatur khutbah munggaran di Pajajaran produksi Komunitas Budi Damar Dirojong Yayasan Mutiara Pelabuhan Ratu Dirojong Kudinas Pariwisata Kabupaten Jawa. Atur nuhun. Pajajaran lemah cai, nunga getihan, nunga dagingan, anu jadi gesan pamelaran. Kiwari dek diucak dengan kami, putri bungsu Pajajaran Purnamasari, rek mulangkeun getih kabali gesan, rek nembongkeun yen hate nu geus kapurba ku cinta moal bisa dirungkatkeun deui. Sarta Pajajaran baris tetep aya sapanjang ayan Purnamasari anu jadi hawu pirunan ruhak-ruhak Pajajaran. Para prajurit Pajajaran. Hayu urang miang jeung kaula. Urang mabak musuh. Kamu arah Cipinang Gade. Jurit terbaik